ilmu kemanusiaan supaya hidup bener-bener cicing dina kesatuan jeung persatuan ditetapkan di mana naon aya kejadian naon-naon kudu musyawarah nu mufakat malah keadilan keur sadarea seperti panon poe nyaangan ka makhlukna teu kanu goreng teu kanu hade disarwakeun kacaangan soal ajab eta mah kalakuan pribadina sewang-sewang sabab pangeran moal nyiksa anu bakal nyiksa ka diri teh lintang ti kalakuan sorangan kari-kari aya rek guguru ka jurig anu sifat-sifatna jurig teh teu percaya kanu kawasa mawa karep sorangan bedegong mun tangul sombong murugul mung diajak hade matak teu satuju bakal patongong-tongong jeung budaya-budaya anu aya di negara Amarta. Hei urang awu langit kaula moal ngaganggu ada ranjeun pek da keur anjeun hak anjeun hak kaula keur kaula agama anjeun keur anjeun agama kaula keur kaula sumuhun sewang-sewangan we kulana ulang agama tapi lamun anjeun ngaganggu ka aing ngaganggu ka Amarta dina harti dituar ku aing Kang Rai Arjuna sa Rai Kang ieu si Jenet kabeneran dek disusul tadina di mana bieu Rai teh wangsul ti nagara awu-awu langit geus naon bade guguru ilmu ka saha ka eta raja awu-awu langit jeung saha ka itu sareng Kangjeng Rama Guru Kang jeung si guru leres dijajar sokalima teu pino kumaha kaleresan Rayi teh parantos ditampi jadi siswa anjeunna aing dek nanyakeun dek guru ilmu naon ilmu kagagahan kasaktian sareng kamandragunaan teuterak dipanah teuterak dikadek pokona sakti we eta nu diguruan ku Rayi demi ngajaga kasalamatan negara teu mungkin kumaha lamun ngudag kana ilmu kapangeranan lamun ngudag ilmu kamanusiaan lain guguru ilmu teuterak dikadek tapi usahakeun neangan ilmu sangkan hirup ulah aya nu ngadek eta ilmu kamanusiaan teh keselamatan we urang lain neangan ilmu teuterak di bedieu tapi neangan ilmu usahakeun supaya eueuh nu ngabedieu eta ilmu manusia eta hak manusia nyaeta carana sopan santun ramah tamah DP handap asor landung kandungan lair aisan saling pikanya saling asah saling asuh saling asih eta jelema nu kitu moal aya nu ngadek tapi lamun anjeun neangan ilmu kuat dikadek engkena bakal datang kasombongan dina jiwa bakal loba nu nyoba bakal namah nafsu kaitulah sedengkeun manusia teh nyaeta pikeun merangan hawa nafsu anu kawengku ku dada masing-masing
aing baheula geus neangan ilmu kasucian nyaeta dina lalampahan Bima Suci neangan tirta kusuma tirta kamandalu neangan tirta pawitra hartina cai suci nepi ka ansrub ke tengah lautan nepi ka aing pangih jeung diri sorangan aing ngobrol sorangan jeung diri sorangan di tengah laut disaksian ku naga ye netelakeun dina diri urang teh tanda-tanda keagunganana yen urang teh usikna malikna teh teu ngaboga-boga hirupna di alam dunya ngan ukur jadi media ayeuna lamun ngudag kasaktian kagagahan saha nu sakti dina tungtungna manusia eueuh sakti nu teu sakti raja rakyat kabeh tungtungna paeh tungtungna balik ka asal bakal aya balitungan manusia lamun ieu naon-naon di alam dunya cing inget moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah gedekeun kahadean lobakeun amal-amal anu hade supaya aya guna jeung manfaatna keur nagara jeung ka bangsa pokona mah akang ulah dek ngahalang-halang kana maksud kaula keukeuh dek guguru ilmu ulah malah saha nu ngahalangan ka kaula bakal jadi musuh tah eta akibatna guru kajurig teh bakal jeung rek jadi musuh jeung dulur sakur nu ngahalangan ka kaula dina harti eta musuh kaula edan si Arjuna kaya wong gendeng kacuci otakna sia tah ruksakna di negara teh dina agama lolobana doktrinasi pragmatis teu berdasarkan empiris teu berdasarkan pengalaman ngan ukur beja dibejakeun deui kabatur nyaritakeun kudu yakin ai dirina luak leok istiqomah neh jejeg anseg teu umut kalinuan teu gedag keanginan cicing dina kapangeranan moal saha nu disembah angin Gusti nu kagungan urang ulah net wani soteh aing nanyeurkeun hukum adil wani kudu naritakeun hukum nu sabenerna rayi teh ayeuna teh bade ngabantun syaratna syarat naon syarat ngelmu eta naon nyaeta kudu tega ngirimkeun bangke jelema menang neuteuk opat gendeng sia kakara aing ngadenge lagi eta teh hartina neangan kasenangan urang di dunya keur ngabuahkeun neraka di poe akhir dek leuleumpangan dina bangke sia neangan kasenangan bari jeung ngarugikeun batur saha nu rek dipaehan teh Semar Badranaya coba Semar dek dicacag ku kaula eta syaratna ngelmu kaula aing dek nanyakeun nu ngajadikeun sia pejabat saha ngomong sia rakyat dek dikorbankeun ku sia tuh memeh cing inget memeh jadi pamimpin sia teh menta teh ka rakyat teh nu ngajadikeun sia
kari-kari rek dihianat ulah sakali sia ngajalankeun kehidupan di dunia pikeun nyangsarakeun rakyat ulah sakali-kali nyieun hiji kalakuan pikeun jadi penderitaan rakyat tapi sia cing menderita ke rakyat wallah eta di pamerintah bulan ngerti nu milih sia teh rakyat hakikatna raja urang teh rakyat lamun eueuh rakyat sia rek mimpin cucunguk mikir sia tah aing anu geus sumpah sanajan nepi ka ngocorkeun getih maseuhan Ibu Pertiwi pikeun kasejahteraan rakyat aing ayeuna si Semar teh rakyat aing tong boro wujudna buukna salabar geus jadi tanggung jawab aing saha nu ngaganggu rakyat aing eta musuh aing lamun kitu carana anjeun kaula bakal jadi musuh gede geus dewasa eukeur baheula perebut susu ayeuna perebut aturan sok hayang nyaho sanajan anjeun jangkung gede moal sieuneun keur Arjuna edan sia ieu pangaruh juri geus abus ieu geus nyerep jaliara kena awakna geus kasurupan ku juri sia doh beres lamun kitu carana sok dek nepi ka mana aing dek mertahankeun rakyat aing sia teu dibenerkeun abus ka amarta sabab geus jadi musuh negara musuh rakyat sia sok urang pada oko pikiran pati Arjuna moal nyingkah moal ngejat satu yang beas buktikeun bijiekeun ilmu jurig teh sia banyak ilmu jurig lempeuh gitu karasana ilmu jurig teh tega anjeun neungeul ka adi pan sia rek neungeul ka aing pan rek kahianat ka tuang rakyat woi kurang ngajar Bima lamun iya lalaki langit lalanang jaga toto sama nyoli tong ditakis ku raja tong cenakan iya dibikeun maya ilmu ti jurig tiis kieu eta karawas aya karawas naon sia geuning guguru ti jurig teh da guguruna ge acan teh ku namalang sia diheulakeun woi modal sia orahana ingkang bakal bisa mutusakeun siwaraganira kejabah pusakaku Bima ora dene mobrol ketibanan pusakaku beres alah amuing naon bulan paingan pae sia Bima deuleu wah kantor keun antep da jeung dulurna kan bae yakin anjeun ayeuna bakal masing pati teu makaning perlaya disasar ti koroku kaula modar jigana aing ieu lores tuang rai teh mangkaning si Arjuna teh jago temak wah tos kasohor bulan kasohor muridorna tuang rai tara misleuk nemakna kantenan tong boro nemak aing anu sagede kieu sumuhun newak beurit sia eta mah keuna wae ti kajauhan wah pas-pas wae bulan nyangakeun doh gade bulan lamun poe ieu kaula kudu paeh dipaehan dulur tapi dek diniatan maha bulan sabab negara aing teu hayang kadatangan ilmu jurig anu bakal mangaruhan ka rakyat lores bakal nyesatkeun ka negara jeung ka rakyat kaula sabab kakuatan negara lain ku gagah sakti mandraguna
Doh. kuatna negara teh lain lintang ti ku jelema-jelema anu iman takwa kanu kawasa. Leres. Teu naon aing jadi korban. Teu naon demi rakyat demi negara. Sumohon. Jangakeun. Kaula inget dina katerangan yen wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Doh. Ulat beheung jeung beheungna aya antara, tapi kaula jeung anjeunna geus eueuh antarana deui. Sumohon. Jeung kodratna jeung irodatna. Jeung kersana jeung pangawasana jeung ridona jeung pitulungna. Doh. Jeung Rahmanna jeung Rohimna. Aing teu ngaboga-boga angin Gusti nu kagunganana. Sumohon. Tega lara tega pati. Nyangakeun Gusti. Asa ti anjeun balik deui ka anjeun. Tegang pati ilang dunya sawarga gunawi hayu papat pada perlaya. Caang bulan 14. Teu geuneuk teu maleukmeut. Doh. Sakilan kulan. Nah. Di dieu beuki yakin. Yakin kumaha kulan. Teu jauhna kaula jeung pangeran teh jeung pitulungna. Sumohon. Jeung kersana jeung pangawasana. Jeung ridona. Mata kitu ge mureun aing can ridho kudu pae poe ieu. Leres. Pegangan sakarawa. Kade Gusti Agung. Terus nembak aing. Kade waspada we kulan. Balangah saeutik cilaka we kulan. Balangah cilaka. Tenang. Wes. Kade kulan. What? Aya naon? Gelo teh papatong teman ini. Untung sakitu waspada kulan. Papatongkon yang hiber ya. What? 5 ya. Kade juragan ageng ah. Wes. Ulah balangah. Sok sia cileuwih teh kitu. Ulah balangah. Balangah cilaka. Kade ulah balangah. Sia mau ngomong wae atuh. Abdi mangawartosan milih cilaka. Gunungan hariwang di sila. Hariwang. Ieu inventaris dipake salah ngagunakeunana. Sumohon. Lepat Nah, tempat. ieu sabenerna keur melaan negara jeung bangsa teh. Di mana aya naon-naon ka negara jeung ka bangsa. Moal dibikeun deui ku ieu. Ulah rampas we heula kulan. Sumputkeun sia. Aya naon ieu teh? Kedupi ieu teh pertapan naon aki? Ieu teh pertapan Tibrasara. Ai hartina Tibra teh geunah teuing, Ya, tentrem, tentrem ayem. Betul si Malik. sara syariat. Abab dina syariatna ieu teh dunya. Leres. Cing ku hidup. Ku budak ngora terpelajar ai dunya mana? Cing. Dunya aki Ye. ya iya anu katinggal sadayana kulon wetan kidul kaler luhur handap gunung cai seuneu jeung sajabana ta eta mah salaresna kapurna Doh. Saya. Katenan. eta mah kapurna dunya eta mah tapi dunyana anu mana dunyana mah tempat riweuh Tempat hareng-heng. tempat hareng-heng eta dunya laras nu matak jelema can geuning hayang salamet ti dunya nepi ka akhirat nyaeta ti tempat riweuh nepi ka alam tenang. Namun urang hayang salamet di tempat riweuh atuh ulah kabawa riweuh ulah hayang komomong teu acan kaharto sok tanyakeun. Jadi ieu mah kapurna mode kendaraan mobil jeung sagala rupa kapurna ai riweuhna teh dunya eta mah Dunya tempat. contona pek ayeuna hidup boga kapur atawa meuli kapurna meuli mobil tadi dinya bakal datang ka riweuh naon kudu ngumah kudu mayar pajak
kudu ngomean kudunya bayar cicilan oh eta riweuhna dunya teh oh gitu nya timalan riweuhna ta eta tak sangkan ulah riweuh kumaha hirup kudu ridho cicing dina aturan anjeunna hirup kudu ikhlas cicing dina skenario anjeunna turut parentahna jauhan laranganana laras aki parantos sabaraha lami aya oh lila aki mah aya di dieu kahartos pisan jadi urang sangkan ulah riweuh teh cing apa sabab eta kariweuhan teh bakal nungtun Raja Wisuna ka urangna nu matak tenangkeun jiwa moal bisa dibasmi eta kariweuh teh iwati urang nyaeta kudu jadi jelema daekan ta eta cicingina skenario pangeran teh daekan kumaha dipiwarang ku pangeran kudu daek dititah ku setan oge kudu daek aduh teu acan kahartos ye udah can angeus ngomongna jadi dipiwarang ku pangeran kedah kersa dipiwarang ku setan kudu daek eta jadi dipiwarang ku pangeran daek migawena dititah ku setan daek nolakna hartina jadi gawe teteh jadi amal laras datang perkara ka hidup eta teh proyek pikeun kasalametan dunya jeung akhirat ulah dunya unggul palebut proyek teh belar proyek ya laras dunya akhirat kahartos nah da moal lila urang hidup di dunya teh mawa naon urang di dunya nyanak amal ceuk saha iya make nyanak amal nu teh ti mana mimitina keur naon asal ti Allah mulang ka Allah ai mawa amal mah kapan ti ditu teh datang buligir balik oge nya diboehan ge kuno hirup lako jitu munapuroda ngali gincing teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang-solenang acan diboehan ge kuno hirup walah jadi eta ama tinggalkeun maung paeh ninggalkeun belangna gajah paeh ninggalkeun gadingna pek tinggalkeun jasa-jasa nu hade boh ka negara ka bangsa eta teh tuturkeuneun keur jelema nu sapaneurieun urang Allah eta malah dicatat engke ku sejarah laras bakal nyamuang seungit kemana-mana terus nepi ka akhir zaman anjeun dikenang dijieun sejarah lamun amal anu hade boh amal goreng oge kitu seungit na bakal natrat lamun amal goreng bau na bakal natrat adena goreng lagi bakanat laras aki atusakan tenane kaula teh bade nganyerek di dieu nyusun ilmu udag pangabisa hoyong kaula dugi katutasna ilmu panemu jampe pamake supaya hirup guna jeung mangpaat keur balarea hoirunas anpa uhum linas jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balarea wah katenan nuhun aki kinten-kinten ditampi omah ai kersa mah sarengna deui naon kaula teh aya dina kaprihatinan aki manawi aya jalan kaluarna naon kaula teh nuju di benuan ku sepuh atuh da moal pati-pati kolot baeud beureun benu upami teu salah mah urangna nah naon kasalahan teh sabab hakim geus netepkeun naon rupaha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab
Hai margi nama kaula teh dipiwarang nikah nolak. Ditita kawin nolak. Leres da teu acan aya maksad. Teu acan aya birahi ka istri kaula kedah bojoan aki. Oh eta Nya pang-pang nama eta pibojoeun teh putrana musuhna Kangjeng Rama. Putra Raja Astina, putri Raja Astina. Bari ditikahkeun ka kaula kaula nolak teh ieu mah da upami ditinggal ku kacamata politik ieu teh yakin kaula teh bakal diala nyawa dipetik pati di negara Astina. laras Maklum di ditu teh katingker ku musuh-musuh kitu aki. Ai Kangjeng Rama ngan ukur senangna wungkul anu katingali dina bayanganana. laras eta Tah ku kituna kaula bade sakantenan we naroskeun naha pamadegan kaula kitu teh lepat atanapi hehehe ai salah mah henteu teh bener wajar ai ku kitu teh apa laras Leres. Sumuhun atuh jalan kaluarna kedah kumaha jalan kaluarna laras gugu ka hayang kolot dah eta ulah baha ka kolot ulah ngapa gugu kumaha da kaula teh teu bogoh sepuh hehehe ulah nuturkeun bogoh atuh ieu mah hormat we kanu jadi kolot. kewajiban Lamun jelema hormat kanu jadi kolot bakal bamblas ka ituna oge bakal bagja moal loba hijab moal loba hahalang dina aya hahalangna oge baris aya pitulung bi kudratillah bi iradatillah bi idnillah Dah. bi fadlillah bi pardotillah laras bi hikmatillah bi mujizatillah bi aunillah bi ilmillah wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. dah sae bulan Jadi kedah ngaliwatan heula hese capek nyaho segala rupi ke perjuangan naon rupaha perjuangan mau bisa ngawujud tanpa pengorbanan kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara balangsa memeh hayang peurah teh peurih heula memeh hayang ngakeul teh ngakal heula. Sunda kaula teh bakal diala nyawa kusaha ku musuh percaya teh ka pangeran percanten maha dina sagalana pangeran tingali bujeng hingga kana lengkah wujud manusia kana utakna ati uningaeun biaunilah teh eta kalayan pitulung anjeunna moal heseun anjeunna mah tong boro nulungan maneh ngayakeun bumi langit sawarga neraka teu make dekol-dekol acan cukup kukun nepi ka payakun walah sakitu ulah gemlengkeun atuh ulah ragu-ragu ulah dimangmangan deui eta ayat-ayat anjeunna ulah cangcaya cangcaya silaka kaituna eta kudu gemleng jadi sebat rahmat leres ai ngaran-ngaran gemleng mah teuneng ludeng hanteuringrang saperti anjeun jadi satria sanajan korban di medan danalaga heh teh teuing ulah sieun komo wani urang leres sepuh heueuh jadi kedah digugu heula we pek gugu heula we tuang rama ai tadi mah anjeun teh ngan ukur karek curiga lain leres karek curiga taina mah dinyatakeun datangan hayang nyaho ka Astina tepungan awewena jawabanana engke bakal aya hade jeung gorengna kasaksi ku sorangan moal cenah jadi ulah cenah atuh ulah ukur beja dan naon getol tikeun mun dina agama mah ya lolobana jelema dina agama ini teh doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris teori wungkul
tah hidup mah tong teori wungkul pek jeung pelaksanaan ada jeung pengalaman kira nyatakeun ngeureuh nikre sanajan bari pateuh yakin gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan lihat si karacak we cenah geuningan Cikolot ke di mana aya nog ngagorolong ka tongoh tah bakal eces jentre pertela ngemang bolet eta bulan nu lain-lain da kolot baheula mau ngomongna teh mah nya aya nog ngagorolong ka tongoh ku saliwat mah teu mungkin teh mah syariat mah teu mungkin tapi eta teh hiji filosofi bacaeun manusia anu malalikir batur mah geus ngagorolong-gorolongkeun nog ka tongoh tuh satelit teh marukana tina satelit ngamonitor keayaan dunia dilaporkeun kana radar tina radar bagikeun ka unggah imah ngan di unggah imah kudu aya antena leres eta teh ilmu wungkul lamun di pikiran mah tak urang oge ieu teh kabeh moal leupas tina paningali anjeunna ngaliwatan Rokib jeung Atid laras ulah boga rasa teu dipoconghok anjeun ku pangeran cing gembleng geura sok percayana ta eta pentingna agama teh sing yakin teh ieu mah agama aya menterina nu dakwah boh dina TV dina koran dina kieuna tapi naha kajahatan kalah beuki meuweuh kalau beki kacau kawas teh aya tap ha nya timalan kamuflase kabeh oge tapi parendene kitu keur hidup mah genteng-genteng ulah potong sanajan begeng oge ulah digotong eta ulah putus asa pan ieu teh alam riweuh teh ya jadi penolong leres jadi cinakna kaula teh kudu ludeung ka astina pek tanyakeun heula ka awewena nya anjeun teh katarikat taji ka pati-pati ku kaula yakinkeun heula da ai lain jodoh mah moal ngajodoh moal wah leres cing jodoh pati bagja silaka eta saha nu kagunganana pangeran jadi Arjuna salah anjeun salah karek cicing dina curiga karek dipapantes nya kudu ceuk nyana lain kudu ceuk lainna abeh aya panustrungan kaituna ulah ngabuntut bangkong laras pek diajar bangkong cenah ngaheum-heum liangna dah pantes rek recet oge da puguh bangkong masih kena di jero liang ke di mana liang geus diheum-heum ku bangkong tah bakal jarempling tabah jempe bakal kahongkeun di dalam laras nuhun atuh aki ayeuna ikhlas ridho kaula bade mios ka Astina bade nepangan eta putri Aceh Lesmining Puri bra tepungan heula guguk ka hayang kolot ke di mana geus diguguk ka hayang kolot tah bakal ebreh sagala rupa perkara doh boh hade boh gorengna ngeunaan dunya kebersamaan geus jauh geus papurisan ditinggal dina segi religius geus aing-aingan geus aing-aingan padahal pan hubungan memeh ka Allah teh ka manusia heula ya habluminanas heula peminanas jeung papada urang heula horizontal heula kakara vertikal deh hubungan jeung nu kagungan tama apan Muhammad oge diisrokeun di mi'rajkeun teh horizontal heula ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tidinya vertikal ka luhur alasan cing atuh geus karolot di dieu teh aya bapa dalang endas aya bapa dalang sateh Bapak Karsan karsan Bapak Karsan Yoga Suara
eta teh dalang dalang merukan saprofesi jeung urang mang nyerikeun ka aing pasti sarua dalang aing diheureyan ku panayagan merukan jauh-jauh di Jawa Barat ke Jawa Tengah dek hareureuy mah geus digogobrok tuh tapi daerah Batur kan ada ieu meuder di daerah Batur naonan ieu teh sare jeung nemongkeun pada jeung sirikeun teh kalah beuki maceu dah cing gablek rumah teh kitu da panayagan mah di mobilan gerepe datang dibere dahar isuk-isuk gaji gamelan nu aing ka panako nu aing gimana ngajing-jing panakonya ya tadi eta bapak protokol bapak kuwu bapak protokol ti bapak hajat kita nikmat iman nikmat Islam bener ngan ukur jadi seremoni slogan bungkus piraku ieu dunya teh pinuh ku sinetron pinuh abong kena ieu dunya panggung sanewara meuni pinuh ku formalitas pinuh ku kepalsuan betul tidak ada nilai kemurnian mana itu manusia teh ari eusina di parariceun bungkusna di kakawal tak lambang negara dengan ukur di bawah ku manuk hei Garuda kapan kau hinggap ke sini kapan keadilan diturunkan nah ieu Garuda teh rek megarkeun nogna atawa rek diseungeun tuh pangna didewek diayakeun gambar Garuda lambang keagungan negara teh sejarah nu utama sabab Garuda megarkeun nogna dalam karuhun urang baheula teu menta tulung ka Amerika Jepang dibom tuh Garuda megarkeun nogna teh pan mararantog urang Jepang ti dieu ka itu da dibom lemurna aya kamelang Hiroshima Nagasaki aya kamelang perkara lemurna nepi ka lambangna oge manuk Garuda diimplik-implikan satu ketuhanan nu Maha Esa nah ieu teh rek dituna dina etalase unggul ketuhanan teh kemanusiaan yang adil dan beradab teh bukti nama pengkhianat kabeh biadab keadilan dengan ukur berlaku na keur nu maling domba unggul aya nu maling duit negara diantep aya si inu ngageo-geo bujur ribut sarerea aya nu ngageo-geo pulpen sakali ngageokeun pulpen duit negara duit rakyat beak kumanehna diantep can dihanap ayeuna minuman keras ekstasi magadon sabu-sabu geus jadi bahan komoditas ke kampung-kampung bangsa urang geus taleler utamana para pemuda anu jadi tulang tongong negara mana lemah untung aya urang kampung Cibenung bisa ngabenung hawa nafsu dewek urang Bandung nu ngabandunganana benar urang Bandung ngabandungan omat ulah parunung cing inget kanu agung lebaran mah dari sarung eta we urang tuh cing inget
nepi ka di nomor 5 keun keadilan oge dipanerikeun dari keadilan dan sosial nya benar kitu ceuk aing oge ulah kemana karep ieu dina rombongan geus patongong-tongong dewek ngiga kenang dijempekeun cek aing dina segi religius geus kadeuleu al islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna ku lisana jeung ku leungeunna bener teteh geuning bisa leungeun sia ngenang dijempe-jempe nyilakakeun aing akang pangmoloto teh dek dipake dina KTP unggul teteh Islam teh dalam mun diukur kitu mah panjang keneh dewek umur mah jeung tibatan sia teu bisa dewek mah deuleu panjang umur biheung teuing ke mah dewek ngajedog di museum jadi barang antik aing mah sia mah jadi tulang deuleu kabeh dihakan cacing buat teuing manehna mah moal aya di dieu mo yo tapi tong boro panayagan ieu dalang dihakan cacing jadi tulang akan ngebeleger dek mawa naon sia ka akhirat lah ceuk saha mawa amal keterangan mawa keterangan ngagugu teuing sarerea atuh sia teh mawa amal di anda gugu mah hukum kumaha hukum teh cek hukum lako jitu muna puroda ngaligincing teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang acan diboehan ge kudu hirup kabeh amal-amalan pegat jadi teu mawa naon-naon sia teh pek geura tinggalkeun amal anu hade mau paeh ninggalkeun belangna gajah paeh manehanana teh gadingna jual ka maung kumaha cece ngomong cai teh ari ngomong hayang paribasa teh ulah diruksa maung paeh ninakeun belangna gading gajah paeh ninakeun gading manusia paeh ninakeun jasa tah kitu jadi gajah diterapan gading kumaung belangna jasana manusia lain mana teu bisa-bisa kalah leuwih hancur gitu ku aing mah nya aduh ampun gading gajah dia akan mah dah jadi resep sia malamun ngararaco teh oh benar kan pek pikir jadi nina tinggalkeun amal dicontoheun balarea nu bakal datang teuneun di haneuleum sieum geusan sampeureun tunda di hanjuang siang geusan alaeun alay contohna para pahlawan urang toh pati jiwa raga heh nyawa kadiekeun kasalamatan nagara jeung bangsa heh getih dipake nyebor ibu pertiwi keur karahayuan anak inci urang moal bisa kumpul kieu tanpa merdeka tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sararea pikeun neruskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya nu terpuji karya nu nyata marukana mangul bedil wungkul meureun bari tadi teu boga gaji aya tanah kosong pelakan cengek leunca terong surawung terong berjuang keneh kacang bulu ulah diantep leuweung gunul sok ku sararea pelakan di tanah saha we keun we hasilna mah kudu bogana asal mi HP tong dituaran sabab kulobana tatangkalan kulobana tutuwuhan bakal ngadatangkeun sumber cai
lain orang wungkul manuk oge kudu merdeka. Ari kasebut merdeka mah kitu. Mana manuk ayeuna beak da. Ngalah belut disetrum diportas. Naon merdeka na? Manuk dibedilan. Dibedilan. Nya Benar Kang. Jadi berarti teu merdeka manuk teh. gitu. Urang oge. Sinya ka negara Benar Kang. sok geura Isra Mi'raj kayaknya. Nah kumaha da eta mah? Oh nabi ai itu mah global ti dunya nepi ka akhirat atuh urang mah Isra Mi'raj urang kumaha? leletikan we leletikan heulaanan pindah tina laku lampah salah kanu bener Tina cedit panen pare menang saton hak fakir miskin sakinta geuwat bagikeun Ari hayang salamet merejeki urang. hayang salamet mah jeung hayang digentian mah da keur urang-urang keneh sabenerna mah teh Aya hak batin. nya Bener Kang. mun deuk diguguh henteu sabodo teuing da Allah mah moal rugi lamun urang teu ibadah. Allah moal untung lamun urang daek ibadah da anu bakal rugi jeung untung teh urang kene urang Kene. gitu nya yo momoni mumul ngenangan aing Allah. Eta pagawean nganyirikeun batur ya kan. Balik deui eta teh Akang teh bener teh. ieu bapa hajat teh dina raraga neuneun ka deudeuh nu nakanyaah ka putrana anu ditikahkeun pangna kikian teh ngonang urang jauh-jauh ti Bandung di dieu ge loba dalang Eta oge bener. tah ai daek nyaring peuting mah pan deet rejeki teh Kumaha deetna ari Akang? deet rejeki teh teu kudu melak pa urang dieu memelak cau pan ti mimiti melak nepi ka asak sabaraha bulan dewek mah sapeuting ka ala pare non je Eta terong aduh ini jiga nu babaturan urang dideukeutkeun rejeki tah dumatak urang di mana-mana urang sarengsena salat isya terus bakti heula memeh kulem bebeja heula nya bener. bismika Allahumma ahya wa amut karalak sare Titipkeun heula sare. tengah peuting lilir jam 12 kejebur mandi Mandi tuluy tahajud rekes 4 rakaat tambahan 3 rakaat 11 tah. sangeusna salat bakti ka Allah tuluy urang teh ngadoa deui ngagungkeun deui Asma anjeunna. ngontek frekuensi mana nurek dikontek ku urang nah rek frekuensi Rahman Rohim Jabar Qahar Malik Kudus Rojak Latif Kholik Sami wae sami bae kontek asal apa frekuensina sarurus we. lebah-lebahna aya nu teu dijabah teh teh nyahoan gelombang eueuh arahna Maksud teh sidik ka itu mah maha suci polos ieu meder diimplik-implikan ditarget ngadoa ditarget atuh puguh we lieur maksudna ditarget teh kumaha? ditarget teh cing Gusti tengah peuting teh cing Gusti abdi teh kabeli motor atuh hirup teh tah eta ditarget kumaha lamun Allah rek merebus Bener. ya Ulah ditarget. kumaha itu we atuh Kumaha nu rek mere. urang mah ngagungkeun terus ngabdi nya Leres. Gumatak cenah geuningan di imah ulah aya patung. Eta teh heueuh Akang. Lamun di imah aya patung eta malaikat rahmat teh moal daekeun datang. Oh, maka ning di Da sieunneun ku patung. di mah urang Patung nu mana? maksud Akang patung nu mana atuh? Nu menang. Apa Nabi Ibrahim alaihi salam oge pan? Raja tauhid teh. Oh eta teh. Kumaha? Baheula dina zaman Raja Namrud. Zaman si Ai Raja Namrud teh jeung balad-baladna teh nyemahna teh kana patung mangeranana teh. Mangerana.
pandidinya mimiti hujah wah kumaha kan eta patung-patung tadi pek-prekan ku Nabi Ibrahim tuh patung leutik nepi ka patung rada beujeuhna peletrak di pek-prekan atuh puguh sararemplak anu semplak irungna anu semplak ceulina leungeuna urutnya anu semplak leungeuna panakolna teh gantungkeun ka patung nu panggedena raja patung pan isuk-isuk ribut nu ngajaga patung reuwaseun doh bebeja Raja Namrud itu cenah pangeran urang sararemplak aya pangeran eueuh leungeunan aya nu eueuh sirahan jeung aya nu eueuh sirahan eta nu eueuh aya pangeran semped tuh cing teangan cenah nu neungeulanna saha kapanggih Ibrahim kepenatnya maneh cenah nu neungeulan pangeran aing itu meureun cenah tuh patung nu panggedena geuning itu panakolna ngagantung manya cenah sia goblok patung bisa neungeulan tah tidinya mimiti hujah Nabi Ibrahim teh atuh naha maknya make disembah make disembah atuh cenah walah kurang ajar si Ibrahim tewak duruk teh karena poncaka gebruskeun pancaka ngumpulkeun suluh di luhureun suluh ditunda Nabi Ibrahim ti handap diduruk cehur wah teu garing eta mah pan pangeran didinya nurunkeun pitulung Jibril ini bejaan tu Ibrahim nyingkah kitu eta seuneu geus deukeut Allah Ibrahim geura nyingkah eta seuneu geus deukeut ceuk Ibrahim teh seuneu we cenah tong panas eta Nabi Ibrahim teh Jibril ini teuy ka itu ya Allah cenah we cenah tong panas saur Ibrahim turun wahyu dirinya yanar kuni barda wassalaman alla Ibrahim hei cenah tiis jieun kasalamatan keur Ibrahim suluh beak Ibrahim mah tina lebu leumpang we kieu deh kadayeung dange murukeun palai gitu palai ya Tuhan kamu pek lamun mung terak diduruk tenggelan patung ti ayeuna oh patung nu di imah teh ai patung teh ngajentul eueuh gadag ai nyatu beuki pangabutuh gede tapi kedul pek-prek tak sia ganti berenya kudaekan nya aya kedul pek-prek aya haroream pek-prek aya benci ka batur pek-prek genti kunyaahan kuulasan kuasihan sili asa sili asu sili asih tuh didinya moal panas gara pek wah kabakar aya batur beunghar alhamdulillah ya Allah batur geus kabeli mobil abdi nu rek tumpakna moal panas mau ama ka dulu batur meuli sawah alhamdulillah abdi nu rek minum maculna ai teu kedua mah moal kaduruk hate teh moal bener kahartos oh eta itu ngaji mah beres takang ilmu genah kana hate ti istri harang panon mun jak kitu meureun hirup teh komitmen moralna batur maju alhamdulillah usahana maju sugan mah nitah ka urang aya meureun tatangan anu nurutan atawa anak urang sugan kabawa digawe deuh bagja